Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tas aya di Kampung Bungur Cisayong Tasikmalaya kangge ningal kaendahan nu aya di palihan dieu oge perkampunganana hayu urang tinggal sasarengan. Namun setelah can urang ningal kalemburna ieu jalan kangge menuju ka Tonggoh kumargi lemburna aya di luhur janten pribados teh kedah nanjak heula mapah ya urang sasarengan. Dilalad sareng sambal rawat pisan. Ditawisan ku ibuna. Salah leger kieu. Ka mana, Bu? Oh, nuhun. Gaduh kampung gitu. Wargi-wargi sadaya ayeuna aya sareng ibu Entin asli anu warga ti Tonggoh Kampung Bungur. Kampung Kur. Nah, ibu Kampung Bungur. Oh, Kampung Bungur. Janten ibu Entin teh di dieu teh icalannya, Bu. Icalan. Tos sabaraha lami ibu di dieu? Tos 2 tahun langkung. 2 tahun. Saurna teh di luhur teh muping teh ada 8 bumi. Eta teh leres ibu aya ada 8. Da 8 eta mah anu pojok mah tong di atas dah tebih. Oh, tebi deui. Tebih deui nya. Ai kawitna teh sabaraha sadayana? Sadayana mah 12. 12. Ayeuna mah mu? Aralis hoyong kanu rame. Oh, muhun. Kantun 8 suhunan deui Kantun 8 suhun deui. Muhun. Ibu atun teu hoyong ngalih. Da ibu mah teu gaduh tanahna. Jadi hoyong. Tapi raos panginten betehnya, Bu. Raos kana dibabakar. Jadi tepa panas-panas teh nya tiris. Kami ibu di dia icalan atau lami? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun langkung saprakna ya we jalan ya. Oh, mohon. Nembe teh abdi teh ninggal teh aya nu dibungkus itu teh naon namanya teh peuyeum. Peuyeum sampe. Oh, peuyeum sampe. Jalan dia tuh lah, jalan kami dulu dah bade aku 500. Mohon. Eta teh kenging nyandakan karena ibu ngadamel nyali. Anu ngintunan. Anu ngintunan. Ibu mah janten Ibu mah jagi we kitu. pangecalankeun we kitu nya. Mohon. Ibu enjing-enjing panginten ka dieu nya. Sonten jam 7. Jam 7 buka. Jam 7 buka, jam 4 euy. Jam 4 euy. Tara kaserang ibu. Kosok pamireren kaserang nya. Ngalah suluh mama kaserang. Naon we ngalah suluh dari si abah napan to repot udur. Udurnya. Tapi marurang kali di dieu ibu. Juga alhamdulillah. Teu dikantungkeun damelang cenah. Nah, sepuh ngasakeunna jabar riweuh kitu.
Nah, ibu atau sabara tahun calik di tombok Ibu rorompok di tos 20 tahun. 20 tahun. Jantan asli ibu teh? Asli ibu orang dia. Alhamdulillah. 20 tahun. Amtak tos roheng waos dia. Kami apana ka mana ibu? Setruk Oh, tetiasa walaka yang papa dituntun hoyong emang di asongan. Kami ibu teh kita emang barang dahar. Sabarnya ibunya. Mudah-mudahan mah aya milikna di mana we nya. Amin nya sok aya rezekinya. Sok nangis. Cenah kayang sabar abah taranang podcast sok kumaha we cenah. Da sok aya nu meser mah cenah. Sok aya kayang 20 pisan di kerja we nya. Da daripada saabah teu barang dahar mah nya. Kumaha udah terus 4 tahun panggudukan ibu mah. Terus 4 tahun. Ayo ibu Yuswa sabaraha tahun ayeuna? Ibu 63. Alhamdulillah. Kasepuh nya. Sehat masih sehat walafiat. Iya, Kasepuh nya. Datang teh maksakeunnya. Maksakeun pakikian teh. Atuh aing anak anaknya naik isinya mantunya. Ari teh dileukeunna. Dina saung. Terus seberapa tahun ibu bapak teh ieu Bu? 4 tahun. 4 tahun teu wala kaya. Papa dituntun, palai mam di asongan. Wengi ge jam 12 sunge gegerungan da atuh kumaha tuh. Tapi tiasa kene nyarios. Biasa ngarios Biasa bentuk biasa. ieu kieu neng kan. Kieu pandangan teh. Sampean kitu tah. Terus itu namanya. Kami wengi hoyong kahampangan tuntun atuh. Kami hoyong mam di asongan. Kantun sabar nu uduna sabar ibu ngurus nanya. Mudah-mudahan ibu tambi sabarnya. Amin. Kayaknya milik di mana banyak Bu. Sok aya miliknya. Bapana enggal di disehatkeun deui. Kan ka Gusti mah cenah Gusti atuh cenah abdi teh punduk we. Da abdi teh cenah tetos teu kiat panyawa tetos patos kitu nya beureun na tepan. Sok ngeureuyeuh na tepan mah. Tayamu meuni nya da teu kaduka sae. Atuh abah cenah mudah-mudahan teh ka Gusti teh. Abah teh pami disehatkeun sing dama. Ya sehatnya Bu. Pami di bade dipungut atuh cekeng tong dikakayakeun nya neng. Da dikakaya tuh neng kitu mah. Wengi ge neng jam 12 teh nangis. Teu tiasa papang tetos ka dokter teu tiasa kaluar. Papang. Sabarnya. Da neng atuh ayeuna disentakan kadora-kadora ka urang mah geunya. Pangarasulu kami aya buburuhaneun ngarambet sawang ngarambet cuma we pan namih-namih modalnya aya anu kayaknya 2000 Nah ibu hapuntennya manawi icalan sadidinten kenging sabaraha? Taratang tos neng. Taratang tos. Pamimingon rasok kenging 70. Alhamdulillah. Kami biasa ke mah 30, 25. Nuhun ka Gusti teh nya. Sakieu geceng masih kena aya. Disyukuri we nya. Kenging sabaraha oge. Aya dan namina icalan mah geuning nya aya. Taratang katos nya. Aya rame aya henteu. Aya nu nyimpen peuyeum. Pangicalankeun nya tadi abdi mah 3.000 nya. Icalan kumaha teh 3,5 gaduh 500 nya. Nuhun. Apaan lumayan nya. Nu kumaha yang ningal? Peuyeum. Nuhun. Icalan kumaha mah gaduh 500 cenah. Tadina teh 10 bungkus neng. Sawerna ibu entin teh icalan peuyeum. Peuyeum sampeunya. Peuyeum sampe. Ya teh tos sayap teh ditarik atosna. Oh, jantan sasaepna ieu we. Sasaepna ieu da. Kumaha atuh ngarutanana nya? Mohon. Oh. Tuh, wargi-wargi sadayana ieu teh jantan peuyeum sampeunya mah. Peuyeum sampe. Di bungkusan. Sabungkusna teh sabaraha? 3.500. 3.500. Di dituna tinungin tuna 3.000. 3.000. Gaduh 500. Habis kene di Bandung atunya. Di Bandung mah awis nya. Di Bandung mah awis nya. Awis. Yang dicobian ya? Sok nuang sok. Sok sana aku ieu mah sabungkus. Sok. Halo. Asal neng paling ieu putra. Sana sok tuang piringan atuh. Oh iya, Tah mana teh ya nu bersih da piringna. Nah, pami di raos kedah dikolek neng. tadi kolak. Akan digoreng nganggo tarigu gendan gararing. Meber. Pami raos. Pami minggon mana sok digoreng dah sok malesa pamuda. Tah kadikeun sok. Tah kadikeun. Tah si Encah dengan nuang tuh. Nah.
Kan pungkeun nak mama tak ieu. Garing. Wargi-wargi sadayana pami rerencangan sadayana ngalangkung panginten tiasa reureuh di dieu di Tiasa. warung Ibu Entin. Nah, Bu Enting gitu nya. Ibu Enting. Mohon. Bari ngaraosan sampeum sampena anu orang waosna. sami abi ge. Aduh. Aya ini dagang kopi rong. Nya. Wargi-wargi sadaya, alhamdulillah pribados atos dugi di luhur. Ieu kaayaan bumi nu aya di palihan dieu paanggang namun kaendahanana henteu ngirangan. Hayu urang tinggal sasarengan.
aya tajuk atanapi musola anu aya di palihan dieu anu sok dianggo ku warga-warga anu aya di dieu. Nah, wargi-wargi sadaya, hayu urang tinggal ka palih dieu. Wargi-wargi sadaya di palihan dia oge aya bumi hiji nenggang tinu sanes namun kaendahanan teu ngirangan.
wargi-wargi sadaya ayeuna pribados tos aya di tungtung jalan nu aya di lembur ieu janten pami bade uih deh teh kapalih dia. Wargi-wargi sadaya mung sakitu video anu kapihatur ti Kampung Bungur Cisayong Tasikmalaya pribados pamit mundur wilujeng kantun pernios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.